Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana haturan wilujeng petepang dangu deui sareng ua anu sakum biasa urang teh neraskeun haca carita anu katunda atanapi dongeng suda nyambung pamirsa anu judulna Sanggar Pemulangan Cidewata bagian ke-8. Pamirsa sadayana pemugi aya hikmahna aya pulungeunana dunya sareng akhirat urang piceun anu awana urang canak anu saena pamirsanya. Ua tengah wilah-wilah atuh ka pamirsa sadayana pamirsa ua anu di Paneglang sapaneglang rangka-rangka serang saserang Cikande Balaraja Tangerang Bogor Sukabumi Cianjur Bandung Tasik Sumedang Ciamis Kuningan sareng Karawang pamirsa sadayana kumna se-Jawa Barat. Ya punten kepada akang-akang, kepada eteh-eteh anu tos siap anu patos ngupingkeun ka para bapak-bapak. Teu hilap ieu ka para ade-ade. Para ade-ade sadayana ua teh nyuhkeun bantosanana ieu dongeng teh tahun 2021 ua nyuhunkeun bantosanana nya maksudna mah ieu teh dongeng hoyong di like, komen sareng subscribe. Gitu pamirsanya. Pamirsa sadayana tah aya ua bade nyenggol ieu salam baktos tah ka Kang Didin anu di Cililin sareng Kang Dadan anu di Pangalengan, Kang Ino di Sukabumi nya Parung Kuda. Atuh teh Lia Amelia teh anu di Cianjur. Nyanggakeun ieu teh dongeng Sunda Banten Sanggar Pemulangan Cidewata. Pamirsa bok bilih nyangkolong kana waktos mangga nyanggakeun dongeng Sunda nyambung anu julna Sanggar Pemulangan Cidewata bagian nu ka-8 prung nyanggakeun wilujeng ngadangukeun. Pamirsa anggara teh teu mikirkeun kacape terus anjeunna teh lumampah ka tebeh kulon. Pamirsa anggara teh pas ningali ka tebeh kulon aya lembur katingali lampu cempora harurung. Waduh geuning aya lembur. Lah arek disampeurkeun pamirsa anggara teh nyampeurkeun eta pi lemburan. Punten. Pamirsa braya panto bumi teh muka katingali aya lalaki tengah tuwu. Amang punten bade ngiring istirahat. Pamirsa aya lalaki tengah tuwu seuri bari jeung ungguk-unggukan nyeriusna teh rada ngirung. Sumaha mangha uyang sok geura calik bae hajinya uyang. Mangga ujang sok. Pamirsa eta lalaki teh asup ka imah pas kaluar deui teh nyandak cai keur ngaleueut sareng kadaharanna diimplik-implikan sareng salin keur anggara. Pamirsa sadaya anggara teh nyerios deui. Hatur nuhun Amang tos ngarepotkeun. Teu sawios-wios ujang. Kitu pamirsa cek lalaki tengah tuwu teh. Ketinggali pamirsa eta lalaki tengah tuwu teh seuri bari jeung ungguk-unggukan da teu ngahesekeun anggara ngaleueut bari jeung barang dahar saaya-aya. Tos beres barang dahar anggara teh langsung anggara teh salin anggoanana. Teu lila anggara teh bakatin ku capek reup besare pamirsa anggara teh.
Kitu tia mah pamirasa anggara teh bakat peulung capek. Pamirasa gancangna alam penting diganti ku beurang. Ka kuping hayam kasintu kongkorong reang sareng manuk haur peteng reang di sarada. Katingali anggara teh mulai sikti na pangasareanana bari jeung hamuai. Aduh asa ku pegel kieu ieu teh. Pamirasa anggara teh mencetan bitisna anu panas perih ku kalamata bari jeung pegel. Duh, panas perih ya. Nya panas perih amat ieu teh bitis. Turta pegel deui. Ning ieu teh di leuweung nya pangrasa keur peuting mah seueur bumi. Da memang pamirasa anggara teh rurat reret pangrasa keur wegi mah sareteh di imah. Nah ieu nya ieu mah aya di tengah pileuweungan nu sakitu luang liung pamirasa ku kakayo nu sakitu jirangkung badagna. Geuning keur wengi mah sareteh di imah. Nah ayeuna na beuti kayu. Duh aya nu teu beres ieu teh. Kitu pamirasa saura anggara. Nu akhirna anggara teh cangkat tina pangasareanana tuluy anjeunna teh rurat reret kaluhur ka handap. Duh, ieu leuweung geledegan pisan siga nabaya jarang kasaba ku manusia ieu teh. Pamirasa anggara teh ngabeakeun kapanasaranana tuluy cengkat atanapi angkat leumpang mapai-mapai eta leuweung. Da memang pamirasa eta leuweung teh rempet pisan ku kakayon nu jarangkung badag jarenggotan. Ari mangrupa-rupa ari hoe, ari cangkore, ari canara sareng cucuk wareng. Aing arek disampeurkeun ku aing tapi ieu kumaha nya seueur cucuk ieu. Kitu pamirasa saura anggara. Aing arek ka ditu tuh kana catang rubuh. Ieu catang meuni badag kieu ieu teh. Sigana wae tos ratusan tahun ieu kai teh. Kitu pamirasa saura anggara. Aneh pisan ieu leuweung teh. Aing oge sare di imah. Naha bisa jadi di leuweung. Kitu pamirasa saura anggara bari jeung teu ka harti kupikir teu kahontal ku akal kitu tia mah. Nya anjeun teh bakat ku kasasar ka pileuweungan. Pamirasa nembe sadar anggara teh pas ninggalap kana pakaianana anu pamasihan pribumi anu keur wengi. Da gagah pisan pamirasa baju teh. Baju pangsi sareng celana pangsi anu nengahan bitis. Waduh, lumayan ieu bagus ieu baju teh. Ngeunah di pakena
Kitu pamirsa saura anggara bari jeung diuk dina catangkai. Pamirsa sadaya pas ningali katebeh kaler anggara teh dekat sida jungkrangna, jungkrang pisan eta teh aya kinten-kinten 50 meter jurang teh pamirsa katingali ku anggara aya cai di jero eta jurang. Cai nu kacida herangna tur ngaluarkeun cahaya katumiri pamirsa eta cai teh. Pamirsa sadaya anggara teh ulang jentul barjeng anjeunna teh ngagentes kieu hatena. Eta cai ti mana nya herang teuing? Nya maksudna mah mana herang-herang teuing eta cai teh? Nah hanya katumirian kitu tapi aneh cai teh di dasar eta jurang ti mana nya lam kulu turuna. Kitu pamirsa surah anggara teh. Pamirsa anggara teh neges-neges eta cai nu aya na dasar eta jurang. Katingali di tengah eta cai teh aya batu, nya batu ngampar najan teu ageng cukup lumayan keur tiluan enteup mah tiasa pamirsa. Anggara ngagarentes deui hatena. Duh, lamun teh mah bisa turun seger mun mandi mah meureunna nya. Jadi aus kieu ieu teh. Da aneh pamirsa anu karos ku anggara pas ningali cai ngadadak pisan anggara teh aus. Pamirsa teuing ti mana arahna aya bayangan manusia ngolebat turun kana eta jero jurang. Kalayang curelit 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 calegedeg pamirsa aya jiri manusia mangrupa aki-aki turun kana jurang bari nyolendangkeun lodong sigeuna mah bade ngalacai pamirsa. Atuh puguh anggara mata simeuteun olahok kembang kadu ningali aki-aki badanna ngalayang nyirorot ka jero jurang. Katingali aki-aki teh nyiuk cai make lodong pamirsa anggara anteng ningalikeun eta si aki. Seueur aneh nya seueur kaanehan ieu di dieu teh. Aneh pisan manusia atawa jin nya eta badanna hampangeun pisan siga anu hiber kitu. Pamirsa eta aki-aki teh aneh ngajorelat leungit tina teteupan anggara. Pamirsa anggara teh olahok siga nu kasima ningali aki-aki leungit tina teteupanana. Waduh, kamana eta aki-akinya? Ngadadak leungit. Pamirsa pas surat reret anggara ari cilengkeung teh aki-aki nyarios palih tukangeun anggara. Ninggalikeun naon anjeun teh sujang.
Pamirasa anggara teh ditaros kitu ku aki-aki dak ruas pisan dak sidik tadi mah aya di dasar jurang iraha hanjatna saura anggara teh ningali kencai aki meni herang pisan ya punten aki abdi teh tos kumawantin ke tempat ieu Tinaon-naon ujang kasep, tinaon-naon sok, bade ningali mah. kitu pamirasa saura anggara teh ditempas ku aki-aki Ujang, ujang teh aos ya jang, cai keur galeueut. pamirasa aki-aki teh nyodorkeun lodong nu eusina cai atur nuhun aki ditampi leuteunana pamirasa anggara teh bari pananganana nyolodor nampanan eta lodong diteras sadaya saterasna cai teh nu aya dina lodong dileueut ku anggara. Duh nikmat pisan ieu cai teh. Jadi seger kieu ieu nya teh badan teh nya. Anu lesu pegel teh ngadadak leungit. Pamirasa aki-aki teh nyarios deui. Ujang, sanes dupi ujang teh saha wasta? Anu ti mana? Bade ka mana? Di mana asal Banjar Karang Pamilagan ujang? Ditembal pamirasa ku anggara. Dupi abdi mah wasta teh anggara aki. Abdi teh kasasar ka tempat ieu aki. Ari asal abdi teh aki di kampung itu tuh di Pabuaran. Gitu pamirasa jawaban anggara teh. Pamirsa nu akhirna anggara teh panjang lebar ngawat jawaban eta si aki ditetet teh aya nu kaliwat di awal nepi ka akhir dupi si aki teh ngabandungan cariosan anggara raraina kerung panonna barjeng neuteup ka anggara. Pamirsa sadaya anggara teh malik naros ka si aki. Aki punten dupi aki teh saha aki? Kasep ujang anggara. Dupi kula teh nu katelah mah eyang jaga rarang ujang. Untung ujang bisa asup ke tempat ieu. Lamun nu sejen mah ujang kasep pentak cilaka ujang. Rungsit pisan ieu tempat teh. Rungsit ujang. Kitu pamirsa saura eyang. Pamirsa pok si eyang teh nyarios deui. Coba eyang ningali pandangan sujak kasep. Pamirsa anggara teh namprakeun dua pandanganana. Waduh ujang teh sigana cocok lamun ngawalis ilmu aki ujang. Kitu pamirsa cek si eyang teh. Pantes aki abdi teh bade kalebet ka tempat seueur bumi di dieu teh. Saantosna kitu abdi teh nya ngiring reureuh nya ngiring ngaso kitu maksudna mah aki. Teras abdi teh dirampeskeun ku eta pribumi dipasihan ngaleueut sareng kadaharanana.
kita aki oh nya aki ieu dipasihan anggoan keur salin aki. Kitu pamirsa saur Anggara bari ningalikeun angguan anak-anak si Aki. Oh, syukur ujang. Jarang manusia nu menangkeun eta pakaian jang sabab eta pakaian teh anu dipake ku ujang sanes pakaian biasa jang. Eta pakaian teh ujang sakti mandraguna ujang. Oh, kitu kinya. Mohon kasep. Kitu pamirsa saur Eyang Jagararang teh. Oh, mohon aki. Jadi ieu angguan teh sanes angguan samerangan kinya. Mohon jang. Katut teu ari ngobrol di dieu mah. Hayu urang ka tempat Eyang ujang. Pamirsa dupi Eyang Jagararang teh ngajakan ke Anggara ke tempatna. Teu lila pamirsa tos dugi weh ka tempat Eyang Jagararang. Ketinggali pamirsa aya saung kacidalikuna didamel tina kayu-kayu golondongan hateupna tina eurih dijejit make incu kaung bilikna didamel tina awi cangkeuteuk didempet dijejit make tali kulit waru pamirsa. Nu akhirna pamirsa Eyang Jagararang teh lebet ka saung dituturkeun ku Anggara. Waduh Eyang ngaraos pisan ieu tempat teh. Sanes eta tegel ngabulak bae Eyang. Nya jang Eyang mah teu geunah lamun teu barongan. Pamirsa dupi Anggara teh huluret nya kaluhur ka handap. Sanes Eyang mah samakna ku pakarang. Eta seueur nya aya pedang aya keris aya tumbak jamparing. Nya ujang. Pamirsa Anggara teh nyaritakeun kahirupanana nu akhirna mah ti awal nepi ka akhir ka Eyang Jagararang. Pamirsa dupi Eyang Jagararang teh katingali unggut-unggutan. Duh nya teuing jang Anggara. Memang ujang teh pijalmianana anu bakal ngawaris ilmu Eyang. Kitu teh jang. Hatur nuhun Eyang satyacana. Pamirsa terasna Anggara teh kitu didongengannya atanapi bade diwariskeun ilmu-ilmu ku Eyang Jagararang. Pamirsa kenging sababaraha dinten saterasna Anggara teh dilatih mangrupa-rupa ilmu kanuragan ku Eyang Jagararang. Pertama Anggara teh dilatih ku puasa bari jeung jurus dasar kabatinan pamirsa. Terus kadua teh Anggara dilatih ilmu nya ilmu pangenteng badan.
ujang numantak ujang dilatih puasa ku eyang ujang eta teh pangenteng teras ujang manusia teh boga roh antara roh jeung jasad ujang Kitu pamirsa Suraya yang jaga rarang teh masihan wejangan ka Anggara. pun tenjang Anggara manusia sadayana teh gaduh roh kaasup ujang jang Anggara Mohon ayang, karehah henteu ujang mohon sadaya ayang. Enteng pisan seolah-olah si ganu teu ngarasa iya ujang. Iya ayang, maksud nama siga teu nyanak roh. nya kitu aya eta eyang teh anu dilakukan ku eyang teh seperti kitu ujang Mohon. enteng pisan seolah-olah jika nu teu ngarasa mawa roh urang teh ujang lumantak palebah jieu eyang teh arek ngajarkeun ilmu ka ujang teh Mangga ayang ditampi. Kitu pamirsa Sur Anggara. tah ayeuna urang balikeun atanapi urang ngutamakeun kana ruh tadi ujang enteng jasad bawa ruh ayeuna ruh urang kudu enteng mawa jasad numawi ujang teh kudu puasa salila 40 poe ujang Mohon ayang, abdi siap puasa ayang. Kitu pamirsa Saur Anggara anjeunna teh dipasihan ku eyang jaga rarang. Katingali Anggara teh jalemina memang aya bakat setiap anu diajarkeun ku eyang jagarang langsung katangkep ku Anggara teh. tah eta ujang dasarna ilmu pangenteng badan ye tingalikeun eyang Pamirsa eyang jaga rarang nunjuk kana kai pangluhurna kira-kira aya 50 meteran. Katingali eyang jagarang teh neueulkeun dua peana. Kalabat kalayang. Badan eyang jagarang ngalayang curalit curalit curalit. Sale. Pamirsa eyang jagarang teh euteup dina dahan kai nu pangluhurna. Bener-bener hebat eyang jaga rarang teh. Sakti pisan geuning. tingalikeun eyang turun jang Pamirsa daaneh eyang jaga rarang bari anjeunna teh bari ngedeng siga kapuk. Nya maksudna siga kapuk kapas badanna ngalayang turunna pamirsa.
Juralit-juralit kalayang celek. Kitu pamirsa anu dilakukan ku Eyang Jagararang. Pamirsa anggara teh tina dinten datang minggu, tina minggu datang bulan. Pamirsa anggara teh tos 2 bulan maksudna mah belajar ilmu ti Eyang Jagararang. Euleuh pamirsa waktosna kabujeng seep. Pamirsa dayana hapunten uwa teh buk bilih bobor sapanon carang sapakan cukup lumar jambar pangapunten anu teh urang teraskeun deui dongeng teh dinten enjing pamirsa. Mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.